Abah. Menjadi anak non. Efek obat tau kumaha ieu. Jeruk ini tanda kelanjutan Wijan. Meninggalkan abah dan emak. Ayeuna karunya Neng saminggu ulang-ulang wae. Ayeuna mah ninggal abah ceurik wae. Sok ngiringan hayang ceurik. Neng di mana? Tuh si Neng mah di luar untuk ngobrol-ngobrol. Aduh, karunya si Neng berapa? Ayeuna mah orang doakeun we si Ujang. Iya, aduh, yang tenang di alam kuburna, yang ditampi iman Islamna. Ayo. Kepikiran kene meureun sampeurkeun geura ayo. Neng si Abah si Mama mana? Bah? 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 Ini batu lah. Terus tong di pikiran wae. Oke wae tuh. Tuh si Neng ngalamun wae di luar. Abah ada kata pendapatnya kemarin ini ngejaan mah si Neng. Masalah si Rocky itu saja jamin. Cek abi mah nyabah mending tengah ka ayeuna tinggal posisi si Neng masih ngehulung gitu sedikit kepikiran kesini ternyata Mau ke karunya ke sini gitu. pasti aya saat lah teu bisa dan mancan waktuna eta mah terus bah tuh dong cerita wae karunya sih itu ngonoakeun sing senang Iya ngomong gue sebenarnya eta mama sih itu sebenarnya main ini karena kerapko suami mah kerja mamana di Bogor di bawah gawe bingung we apa gitu jadi nak nggak mau nyarita tapi aku malah karunya di sini. Ayeuna si Ratu leutik siapa bisa kurang saan kieu nomorna teu boga sabing Mang ya mami ngobrol Kumaha karunya ternyata si Abah makan geus budak geus si enang di budak kunaon saatnya eta teh nya. Aduh. Kumaha atuh ita lieur ieu na oge mikiranna oge aduh. Cing urang goroan heula lah si enang karunya ka si Abah urang papatahan heula. Enang? naon we Tadi ya sakedeung ya. Ieu ieu yang ngomong. Tok di dieu. Di dieu tah. Kunaon ieu? Pagawean teh ngalukur kitu jeung kitu atuh. Kumaha? Mikir-mikir itu tuh sawah si Abah san itu sana geuningan rusak. ya semua udah tuh tadi bawa ke kolot udah mau layangan Heeh, atuh da, morang layangan da di nu kitu jabari sendang macul menang naon sok. Atuh eta teh. Eta ulah pisan di karunya si Abah teh ayeuna teh itu geuningan.
budakna eueuh cenah heueuh eta teh budakna teh eueuh. Ka mana eta bareng eta pamajikanna mun karunya. Makanya geus boga incu deui eta teh. Sok aduh. Tilu. Nah, ayeuna mah geus urang indit ka ditu kasih abah urang minta di Hampura. Yuk, ayeuna mah. Hampura ka salah-salah mana kita ngurang. Sok, urang hal itu ah. Tilu. Yuk, urang kasih abah, urang bebeja, urang minta di Hampura. Yuk. Tilu. Ai si Neng kunaon pulang-pulang wae atuh ieu teh. Tadi kan ngalamun wae. Ka mana ari si Aa? Ayeuna teh. Nih, urang kasih abah heula Neng nya. Nih, urang bebeja ieu cenah budak di Bangor wae cenah Neng. Aduh. Yuk. Kanyerok. Di kieu mang di teh hate asa teu geunah wae kieu. Teu guna rasaan wae. Naon tah da pasti tentu kudu aya sebab. Oh ingat wae kan di itu Kasih abah, kasih emak. lu nangis atunya malu meng sabaraha tahun teh ka ditu. Sila teh ulin yang balik gitu. Tadi mah abah oge dekat toko da ai kahayang mimpi nya geus wae wangakeun si abah heula. Urang ka ditu ya tuh. Heeh, hayu. Cek. Ieu urang rek ka ditu heula, Kamar urang kampung heula. heeh, Nitip we di dieu nya, heeh, pangajagakeun. heeh, Akhirnya heeh. itu urang siap-siap heula. Heeh, ke kantong gitu. Bener bisa. Assalamualaikum. Aduh. Iya, kumaha ieu teh tuh mak. Abah, dia budakna dibawa ka dieu, budak teh. Deuk mata di Hampura cenah isi enang teh ka abah teh. Hampura ya, alo abi ya. Ieu teh alo abi, inung kata tinggal mana di eta tuh di inung teh deui. Udah tebong pisan aduh, geus sama. Kalau lihat teuing. Tuh, mak cenah itu si abah bikin kaki nih, bah. Bentar. Enang sok enang geura minta di Hampura kasih abah. Kembali si Umi teh eta salah minum obat. Jadi pahit. Terus Tilu. Mah we ampur atunya bah. Udah hilap tapi teh lah hilap. Mah ampur mah. Sekali-kali deui Ya nya. ya mah ampurannya mah. Hilap tapi mah. Sama nih mana? Sekali-kali deui. Ya. Ikut modal. Ya, murah. Geus ayeuna mah banjir sabar, banyak. Ieu teh da geus kumaha geus takdirna ngarannya. Ayeuna mah didoakeun ikaskeun geus ieu geus kumaha deui eta mah geus ieu ti Allah geuningannya nanaon ge. Ayeuna mah si emak, jeung abah dicalalageun sawah cing mulus. Tuh, incu geus boga apanan urus cing menteng incuna. Nya, boreun bapana geus eueuh. Maksudnya ayeuna mah abi bade mulih ka Rorompok eta nya bade urang katos ka dieu ieu kan nya pas kita teh dihampunten tos pas paampur ge sareng abah nya tos ngingan urang kali tos nyeukeun ieu dihampunten nya anu pisan abah tos ngapunten ka alo abi nya sareng ka abi teh nya Mama tetep itu tentang begituan deui. nya tuh sana tanggutan deui sana tuh bade uih wae teh mulih teh nya atuh ya yuk assalamualaikum abah ya yuk mak Ayo mah. Bah ayo mah. iya lah Ayo lah. Assalamualaikum mah. Ayam teh nya. Hati-hati. Motor di sebuladi di sebarapni itu di kumah. Ah, merah. Ya tuh Pak Amang. Dia sok dia. Bawa Amang nyari suku aduh. Buat. Pulang kampus, pulang game. Ini dulu kita pikat tujuan ke halaman kami. Amin.
macetnya di jalan ampun. Naon? Gitu, jika awe angga aja lah. Buruan cik, jangan kelakar. Buruan. Nah, iya teh. Turun. Nah, pikirin angga jam segala malah naon ini. Naon ih neng. Iya karek oke kali panggil. Mang iya naon ih. Ayo balik we hanteurkeun yuk. Kamunya, ayo balik we. Bung Ineng di mana? Bung Ineng di mana? Ku diantarkeun yuk. Ayo antarkeun yuk. Terus yuk. Masih abah nih. Aduh. Terkena itu gimana? Abah. Ya ibu abah, siapa abah? Wah, lu sih masih abah, iya ke jadi masih abah. Abah. Abah Abah. Masih abah. Abah. Ini si Aa. Assalamualaikum, Mbah. Abah. Abah, naon kita abah? Naon? Ma, ya naon, Ma? Naon si Rocky teh ninggalkeun urang sadayana. Naon? Ninggalkeun ku naon? Nah, itu si Aa. Sanes, Abah. Bang, Itu si Aa. Ya masih mi. nya ieu kumaha ieu awewe teh saha atuh deui? Kita pamajikan si Rocky. Nang geus kawin. Nani teh beja-beja pisan ka lanceuk teh. Jauh. Ieu teh bieu budak nepin karek kakang gajeleng. Oh, beja teh. Ayo neng kunaon atuh. Makanya jaro. Itu si Aa. Kela nih. Kumaha sok bah tong dikeun ceritakan we kela ieu jelaseun heula kumaha salusuna. Abah tuh masa ngejelaskeun. Teman-teman yang abah teh aya badannya ngajelaskeun sebenarnya naon anu terjadi pertama. Jadi kieu nya neng sebenarnya mah salah keneng anu tos teh aya teh namina teh sanes mi Teh Rocky. Ieu mah lanceutna si Mi. Sebenarnya mah si Mi jeung si Rocky teh kemar. Cuma abah teh ngomong ka neng ka pelawan. Kita mah lancet si Aa neng. Mas main yang kami jadikan wae nih. Mbak orang ngadoakeun cing ieu. Ingin apa? Sun bae da eueuh geus urang tamu bisa balik deui da geus kalam itu mah meureun atuh.